es lilin mah cece kalapa muda. Aduh miruntah teuing lomba teuing tiap poe teh aya we runtah. Kang, Iya keur ngadurukan. Sugan teh ka mana? Di teangan ti tadi. Keur ngadurukan aya naon yang di kos penting wae manehna teh. Iya, aya penting. Erek ngomongkeun duit. Ngomongkeun duit. Meunang bantuan malah. Oro bantuan, iya mah abi teh erek ngobrolkeun. Eta duit resiko nu 600.000 teh geus beak. Geus beak, nggak dipake naon wae maneh teh. Muni jahat-jahat teuing karek genep poe geus beak. Ya dipake pangabutuh. Kapan pangabutuh teh loba, Kang? Loba ge teu sajahat eta malah. Maneh mah meureunnan ka Car Free Day wae, jalan-jalan wae, senam wae jadi gampang leudis duit teh. Ngomong teh sok-sok udon wae ka kapridai, kesenam boro-boro akang. Tuh duit teh dipake naon wae, duit sagede-gede malah jahat-jahat teuing. Mana ge sing aya pembukuanana. Korupsi maneh mah meureunnan. Korupsi, hayang pembukuan. Oke, aya ye, ke Bang Cokotnya. Ujung cokot. Ari ngomong wae jurusan ekonomi sekolah teh ngatur duit sakitu wae teh becus. Ye, bisi hayang apal catetan mata, bisi terpercaya ka pamajikan teh kop tah aya. Ya kan? Henteu ieu teh henteu digede-gedekeun. Teu dimanipulasi. Moal urang mah moal katipu. Urang teh pinter. Terpercaya pisan ka pamajikan teh. Piraku atuh pamajikan teh erek nipu salaki sorangan. Beas genep poe kali 15.000 80.000 bener. Jajan budak si Otong genep kali 10.000 60.000. Budak nu awewe si Teteh genep kali 15.000 80.000. Dapur 180.000 genep poe bener. Lain-lain genep kali 30.000 180.000. Gede-gede teuing korupsi ka salaki teh. Lain-lain nepi ka 180.000. Dapur ge teh sakitu. Jang naon lain-lain teh ya? Terangkeun. Yo, hayang apal ieu teh lain-lain teh hayang apal. Ulah sok nuduh sembarangannya. Yo, ieu teh lain-lain teh 180.000 teh kopi jeung rokok maneh eta teh. Kopi jeung rokok meni gede-gede teuing mah. Nya, mana ge kan dengekeun heula baca heula tah 180.000 maneh teh saminggu rokok jeung kopi. Resiko dapur jeung rokok maneh teh gede maneh eta teh. Kopi. Ayeuna teh maneh teh geus apal resiko dapur jeung udud akang teh gede kene udud akang. Mangkana isuk mah ka maneh teh geus ulah dahar udud jeung udud we tah.